Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui. Urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantu negara carios Jawara ti Gunung Halimun atanapi si Badao Gorombang. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan, malah mandar jan teu hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kang dongeng Mang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin, dilancarkeun sagala rupinanya tong hilap dirojong, ditaroelan tomol sukrep-sukrep. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados senyang kelongting kana waktos, urang sami-sami dangukeun iku materas na ieu carita Jawara ti Gunung Halimun atanapi si Badao Gorombang. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu ti mimiti peuting eta sabda jeung Kopral Abbas teh tumetep poe di mana baharsan. Sabda anu ngadon tumetep di eta lembur Cibatu akhirna mah kanyahoan oge ku pihakna Tuan Ban Glip sabarakanca. Kulantaran geus nyebarekeun intel na teh malahan mah geus kanyahoan lamun eta dua urang jalma teh tayalian ti tentara anu keur naluntik korombolan di wewengkon Cisaat. Kocapkeun Tuan Ban Glip jeung Patarian harita teh keur badami we. Sabada menang laporan ngeunaan sabda jeung Kopral Abbas teh. Bagaimana Tuan? Apa yang sebaiknya kita lakukan untuk membereskan itu dua orang tentara? Apakah perlu kita mengirim orang untuk membunuhnya? Oh ya, bisa dicoba. Kamu kirim orang terpercaya, suruh kamu punya anak buah untuk membunuhnya dengan cara yang rapi. Bukankah kita punya penembak jitu yang sangat hebat? Betul Tuan. Kalau begitu siaplah. Saya akan mengutus anak buah saya. Jik Patarian setuju pisan. Arik nyobaan we cenah ngutus penembak jitu lamun cik ayeuna mah. Pikeun mayahan sabda jeung Kopral Abbas. Patarian laju milih salah saurang anak buah anu geus kasohor ahli nemak jarak jauh. Anu teu weleh meneran tara ieu meleset. Eta anak buah teh katelahna teh nyaeta si Jai. Wayahna maneh Jai. Uru init ka Cibatu euy. Parenan dua urang tentara anu keur taricing di eta lembur. Iyalah siapa? Jadi eta dua urang tentara teh ngadon caricing di kampung Cibatunya. Benar teh salah. Pokona mah memeh eta tentara nyieun tindakan atawa bebejakal baturan waya di markasna. Kudu geus bisa diperenan. Kumaha sanggup sia teh Jai? Merenan eta dua urang tentara. Sumuhun sanggem Pak, pokona mah beres lah terang rebes. Eta dua urang tentara teh pasti bakal tiasa diperenan. Namun abdi teh peryogi katerangan ngeunaan eta dua urang tentara Pak supados henteu hese milarian. Nah kumaha kinten-kintena eta ciri-cirina teh? Jeung caricingna di mana tah? Numutkeun bejati intelijen mah. Eta dua urang tentara teh ngaranna teh si Sabda jeung si Abbas. Caricingna di imahna pupuh lemur anu ngaranna teh Bah Arsan. Si Sabda dedeganana teh meujeuhna. Dedege sampe rupa hade. Keker jeung deui sedengkeun ari si Abbas mah awakna teh jangkung. Rupana mah basajan, tak kitu euy. Enya mohon Pak ari kitu mah keun lah gampil milariana oge. Pokona mah terang beres. Eta dua urang jalema teh pasti bakal paeh. Kapanan Bapak ge parantos uning aku mah kahebatan abdi. Teh makan abdi mah eta can pernah meleset Pak. Pasti bakal keuna kana sasaran. Pokona mah moal aya nu sanggup ngahindar. Nya nu matak aing nita sia oge. Asok kera init ka itu. Teu jalankeun pancen teh dewek. Ceuk Patarian laju we atuh marentahkeun si Jai.
pikeun ngajalankeun pancen si Jang teh teu talang teh laju we atuh manehna teh indit luntan ninggalkeun Marrakas anu aya di jero taneuh kiwari mah geus aya we di pileuweungan lempang maneh ngagandeuhang bade mawa bedil. Ari eta bedilna teh hanteu katempo mawa bedil da puguh di modifikasi lamun cik ayeuna mah katempona teh jiga keur mawa suluh we eta si Jang teh. Tete lapatarian teh percayaeun pisan ka aing kulantaran meureunnan ari aing mah tara pernah misleuk tara pernah gagal lilaku kalilaan mah pasti aing teh bakal naik pangkat. Kabayang we komo lamun imam geus boga kakawasaan mah pasti aing teh bakal leuwih dipercaya ku sasaha dina ngajalankeun pagawean teh. Nya pagawean ayeuna ge kudu hasil ulah nepikeun ka gagal. Cek si Jang nu keur lempang bari ngecebrak we sorangan ninggalkeun ngajauhan Marrakasna. Jak tunda si Jang nu keur lumampa rek ngajujuk ka pilemburan nyaeta rek ngajujuk ka lembur Cibatu. Ayeuna mah urang caturkeun deui sabda jeung Kopral Abbas. Duanana teh keur ngarobrol we jeung Baharsan sakulawarga. Sabda ngabejakeun maksudna arek luntadi we arek mariksa ka pileuweungan. Nyaeta arek naluntik Marrakasna gorombolan anu nepikeun ka kiwari acan kapanggih keneh bae. Tah kitu bah ambu. Abdi duaan teh bade kaleuweung deui. Tepikeun ka iraha ge eta gorombolan teh kadah kapendak. Ya mudah-mudahan we atuh Bapak. Eta gorombolan teh saenggana kapendak. Tapi anehnya sakitu di pilarian teu kapendak Marrakas nancan caricingna di mana tuh. Eta pisan anu ngajantenkeun bingung keur abdi duaan teh. Kumargi sakitu di pilarianna ka mana-mendi. Tapi teu kapendak tanda-tanda anu nyurigakeun. Teu aya tanda caricingna eta gorombolan di eta leuweung. Anu kapendak teh ukur tapak-tapak sukuna we wungkul bah dari markas jeung jalmina mah henteu kapendak. Sumun, di mana tuh caricingna nya? Moal gitu eta leuweung mah mung sakadar liwatan atawa kaliwatan wungkul Pak. Eta anu nuju dipilariku abdi duaan teh disusut tapak lacakna. Ngan bae aya nu matak aneh mah tapak sukuna teh leungit jika anu teu puguh ka mana inditna. Puguh kayak kitu Pak. Mata clear neanganana. Nya di mana atuh ta gorombolan teh rumputna lah. Ya mudah-mudahan we saenggalna kapendak. Dari cek beja mah kapan seueur lembur anu jadi korban diranjak deui ku eta gorombolan. Biasa jadi gorombolan anu sarua anu kungsi ngaranjak ka ieu lembur. Nya mudah-mudahan eta gorombolan teh saenggana kapendak Bapak. Muhun pidoana we ambu Abah. Pak, kumaha lamun abdi ngiring, hoyong ngiring naluntik. Kumaha upami nyandak anjing palacak we atuh. Kaleresan kapan abi gaduh anjing. Urang pilarian ku anjing. Sugan kapendak eta musuh teh. Cek Jang umay hayang milu we kaleuweung, hayang milu naluntik. Ulah jang bahaya. Kangaranan kapan rek naluntik sayang gorombolan. Bisi kumaha onam. Ih, maneh masuk ka mana wae umay. Kangaranan azub ka pileuweungan arek neangan sayang gorombolan eta teh kapan sarua jeung nangtang bahaya. Atuh dak halunya Bapak tentara teh dugi ka ayeuna teu acan mendakan sayangna eta gorombolan. Sugan we atuh dibaturan ku abdi mah bari mawa anjing tiasa ka nyahoan tah markasna teh. Ulah maksa ujangkeun da Bapak tentara ge pasti boga tareta. Bakal segancang namanggihan eta markas tentara. Najan teu dibantuan ku ujang oge. Enya ngarah gancang we atuh ambu. Kapan ari dibarengan jeung anjing mah meureun Bapak tentara teh bakal kabantu. Sanes kitu Bapak. Bener pisan. Memang bener. Lamun dibarengan ku anjing mah meureun kuring duaan teh bakal bisa kabantu. Tapi lamun mawa maneh jang ngabayakeun kana kasalamatan maneh. Ulah salempang atuh Pa wios da moana naon. Abi mah moal sieun. Ulah jang, ulah bahaya. Geus we atuh kieu. Eta anjing teh bakal dibawa ku kuring. Pikeun naluntik ka pileuweungan. Moal daekeun anjing abi mah. Moal nurut ka sasaha oge iwati ka abi nurutna teh.
Tos we lah hayu. Disarengan ku abdi da moal naon dijamin. Abi mah moal sieun. Ceuk Jang Umay mani keukeuh hayang maturan sabda jeung Kopral Abbas. Bah Arsan jeung Ambu Saina oge hanteu bisa ngahulak da pugu apa kana adat nu jadi incuna. Nya akhirna mari dinan we pikeun milu ka sabda jeung Kopral Abbas. Pikeun sabda jeung Kopral Abbas oge. Atuhan teu bisa nolak keur mah memang bener cenah aya bantuna oge. Sugan jeung sugan dari dibaturan ku Jang Umay mah anu mawa anjing. Eta markas Goromolantes saja kencangna kapanggih. Singetna carita, tiruana teh geus luntar niti ka Pileuweungan, naringgalkeun kampung Cibatu. Basa tepi ka sisi leuweung. Aya ku kabeneran, si Jai oge geus tepi ka sisieun leuweung. Basa ningali rentang-rentang aya nu tiluan keur laleumpang. Atuh si Jai teh mani curing hak laju sasalingkeran we nyumput kanu balah. Boa-boa eta nu duaan teh tentara nu kereteangan ku aing. Tapi dibaturan ku budak leutik geuning bade mawa anjing. Alah, nya jiga nama eta. Keun sia ku aing bakal dibedil. Tapi eta anjingna ku aing bakal dibedil heula bahaya. Bisi ngagogogan ka aing nyahoankeun aing cicing di dieu yeuh. Ceuk si Jai bade ngalalempeng badiana ka anjing anu keur ditungtun ku Jang Umay. Rek dikeker we eta anjing teh rek diperenan. Kulantaran bisi ngaganggu. Nganyahoankeun kaayaan mainan anu keur nyumput di jajaroning rungkun. Si Jai henteu apaleun. Sanyana mah kapan sabda teh boga kemampuan anu luar biasa. Panonna awas, ceulina seukeut batan sato. Si Jai anu nyumput sajeroning rungkun teh geus kanyahoan ku sabda mah. Sokomo basa si Jai ngabakaskeun badiana rek nembak ka eta anjing. Sabda laju ngajorelat bari matakeun pakarang nanyata matakeun si Rombang. Terang pelor teh ditada we ditakis ku si Rombang. Jang Umay jeung Kopral Abbas ge mani kaget. Gentak bating karajeneng langsung tiarap. Ayo Jang tiarap aya. Anya Pak, aya nu nembak geuningan. Sedengkeun ari anu boga dosana manyata si Jai anu nyumput sajeroning rungkun. Katambo mani moloh kaget tetela geuning cenah eta si sabda teh sakitu hebatna. Bisa nganyahoankeun lamun manehna arek ngalakukeun tindakan nyata nembak eta anjing. Si Jai beuki panasaran laju beriran dari lalampang we ka sabda nu keur culang cileung. Merhatikeun ka sabudeureun eta patempatan. Geus kitu mah jedor. Badieu dibekaskeun pelor ngabalesat. Arek nyasar kana dada sabda. Tapi lain oge sabda tuh lamun kudu katembak mah. Basa eta pelor ngabalesat arek nyasar kana dadana gentak ditadah deui ku si Rompang terang. Puguh we atuh si Jai teh beuki kaget. Teu percaya lamun eta musuhna teh sakitu hebatna. Kakaraeun teuing cenah ningali jalma anu mampu nadah serangan bedil. Atuh si Jai teh teu mikir panjang laju we manehna teh ngoleset. Geus kitu mah baratak lumpat ngajauhan eta patempatan. Sabda nu nyaho lamun musuhna teh ngejat kabur ngaloloskeun diri. Gentak ngajakan Kopral Abbas jeung Jang Umay pikeun ngudag eta jalma. Ayo kacangan. Urang udah kita jalma nu geus nembakan teh. Tetela geuning kabur ngaloloskeun diri. Jadi geus kabur komandan nu nembakan teh. Nya bener Kang. Kade jagaan eta Jang Umay. Atuh geus kitu mah tiluana laju we pating baratak ngudag eta jalma. Sabada diteteangan sakitu lilana. Anja hakal eta jalma teh henteu kapanggih. Teu kapanggih eta pakalacakna duka teuing los ka mana. Ngan bae matak aneh anjing Jang Umay teh ngagogogan ka salah sahiji rungkun. Cekup. Sabda atuh panasaran. Nah aya naon cenah di jero rungkun teh? Wayahna caricing di dieu. Keun urang pariksa eta rungkun teh. Nah aya naon atuh? Anya Pak, mangga geura parios bilih ayana naon eta dina rungkun teh. Margi ieu si anjing teh kalah kang terus ngagogogan ieu. Jorelat
Gajeleng sabda teh ngadeketan eta rungkun. Bari jeung hati-hati jeung waspada bisi-bisi dana rungkun teh kasambak musuh keur nyumput. Tapi sabda oge sanyana mah geus nganyahoankeun. Lamun eta dina rungkun teh weu sasaha tapi naha cenah. Eta anjing boga najang umay teh terus ngagogogan eta rungkun. Sabda basa geus deket ka eta rungkun raju dipariksa we. Ditongan ditempoan haya naon atuh cenah di jero rungkun teh. Basa ditengali saliwat memang eueuhna naon di jero eta rungkun teh. Tapi sabada ku sabda disidik-sidik bareh katempo. Taneuh teh kawas ngagurat. Atuh we atuh ku sabda teh diteang di deketan beuki sidik. Bener we eta nu ngagurat teh kawas mangrupakeun panto anu nutupan hiji liang. Baju ku sabda teh dibuka. Bener we mangrupakeun liang atawa lawang asup. Da geuning basa disidik-sidik mah eta teh mangrupakeun terowongan. Geuningan ieu teh mangrupakeun terowongan. Moal kitu, gerombolan teh nyarumput dina jero taneuh. Paingan atuh, anjing najang umay teh ngagogogan ka ieu rungkun. Cekeran teh sate sahabda. Kitu nate laju ngagupayan Kopral Abbas jeung Jang Umay, duana teh atuh nyalampeurekeun. Barang geus deukeut breh katempo aya terowongan. Duana teh mani kaget teu sangka lamun di jero eta rungkun teh geuning aya terowongan. Alah komandan, geuning ieu mah liang terowongan. Nya Kang, ieu mangrupakeun liang terowongan nu asup ka jero taneuh. Buah-buah ieu teh mangrupakeun markasna gerombolan. Paingan atuh, ku urang teu kapanggih bisa jadi gerombolan teh nyarumput di jero taneuh. Ah, kumaha teh geus kieu? Geus kapanggih ieu liangna yeuh. Urang pariksa we urang asup ka jero. Oke lah Kang ulah gagabah. Lamun urang maksakeun asup ka jero ieu terowongan, sarua jeung urang teh bunuh diri. Kumaha lamun di jero ieu terowongan teh aya jebakan atawa ranjau, beureun urang teh cilaka. Bener oge nya. Kumaha tuh komandan? Ayeuna mah ieu liang terowongan teh ku kuring bakal ditutup deui. Nu penting mah urang geus nyaho. Lamun di ieu leuweung teh aya terowongan, anu bisa jadi di jerona teh marubakeun rohangan-rohangan atau markas eta gerombolan Kang. Nya kumaha komandan we lah. Ngan bae ku kapanggihna ieu liang, urang teh moal hese teuing meureun. Dina narunti gerombolan teh. Bener Kang. Hayu ayeuna mah urang kudu sagancangna ninggalkeun ieu leuweung. Bisi kaburu kanyahoan ku maranehanana. Urang geus kanyahoankeun ieu liang. Nya siap komandan. Ayo Jang. Urang baliklah ayeuna mah. Alah teteh geuning aya gunana oge eta anjing teh. Bisa nganyahoankeun liang terowongan. Nya, angga hayu atuh. Badewi hayeuna mah. Alhamdulillah atuh ari kapendak mah. Eta teh liang terowongannya. Bener Jang, liang terowongan. Bisa jadi di jerona teh aya rohangan atawa markas gerombolan. Tetehlah anjing maneh teh hebat, aya bantuna oge. Nya nuhun we atuh ari kapendak mah. Mudah-mudahan saenggana eta gerombolan teh enggak kapendak. Saenggana ditumpes, Pak. Cik Jang Umay kitu nate bari reus. Lantaran anjing nate geus hasil nganyahoankeun liang terowongan. Nu tiluan kebat naringgalkeun eta patempatan. Balik deui ka pilemuran. Sedengkeun ari si Cai anu geus gagal ngajalankeun pancena. Nu tadi lulumpatan di udag-udag ku sabda teh manehna teh asup ka eta rungkun bener we. Asup ka eta liang, asup ka terowongan. Kiwari tigis aya di markas keur laporan we ka Patarian. Lamun usahana teh geus gagal, kuku we atuh Patarian teh mani ngajenghok na cenah bisa gagal sagarupa. Kumaha Jai? Sapiraku eta si Sabda jeung si Abbas teh henteu bisa dipaehan. Nah henteu beunang katepak. Sumun Pak teu sangki eta si Sabda teh sakitu hebatna. Manehna bisa nganyahoankeun abdi nu nyumput dina jero rungkun. Malahan mah pelor teh ditadah ku bedogna. Tah kitu. Kurang ajar lamun kitu mah. Teteh eta si Sabda teh lain jalma biasa. Bet bisa nadah serangan pelor sagarupa. Teu bisa dianggap enteng gaya kitu mah. Patarian teh atuh laju laporan oge ka Tuan Ban Klip. Lamun anak buahna teh penemak jitu teh geus gagal. Tuan Ban Klip oge basa ngadenge laporan ti Patarian teh henteu percayaeun atuh. Apa bener
Itu orang bisa menangkis serangan peluru, ah? Ya Tuan. Si Jai tidak mungkin berbohong. Itu orang yang bernama Sabdati luar biasa. Bukan orang sembarangan. Kita mesti berhati-hati Tuan. Tuan klip maningah ulang. Bener oge cenah eta jalma nu ngaran Sabdate lain tentara biasa. Kudu jadi bahan perhatian we. Eta tentara teh bisi ngabahayakeun. Euleuh mitra waktos parantos nyekapan geuning. Sagala urang tunda jajara carita jawara ti Gunung Halimun atana bisi pada gerompang dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun tina sadaya paratosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganananya. Mang saheulanan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.